Wilujeng enjing para wargi di lebet Gusti Yesus. Renungan urang kanggo dinten ieu nyaeta bab ka-21. Kasimpulan. Agama diciptakeun ku manusia. Hubungan atanapi persekutuan diciptakeun ku Allah. Hubungan manusia sareng Allah rusak ku lantaran dosa Adam di Taman Eden. Namun hubungan manusia sareng Allah parantos dipulihkeun deui ku Yesus dina kayu salib. Yesus midamel padamelan kasalamatan anu sampurna dina salib. Urang tiasa nampi kasalamatan anu sampurna ku iman. Sawaktos orang percanten sareng nampi Yesus janten juru salamet pribadi, ku kituna urang tiasa nampi kahirupan anu langgeng oge kehadiran Yesus dina hate urang. Urang oge nampi DNA Yesus secara rohani. Urang kedah nguatkeun hubungan sareng Yesus dina komunikasi. Gusti nyarios ka urang ngalangkungan kitab suci, sarta urang tiasa nyarios ka Gusti dina doa. Alkitab mangrupi surat kadeudeuh pribadi Allah kanggo urang masing-masing. Mangga aos surat kadeudeuh Allah ieu kalayan kabingahan sareng pinuh ku pangharepan. Ngadoa sanes mangrupi hiji tugas, tapi mangrupi berkomunikasi sareng rencang anu pangsaena. Ngadoa moal ngarobih Allah, tapi ngadoa bakal ngarobih hirup urang. Hargaan hubungan saderek sareng Gusti. Anu penting dina hirup urang ieu sareng hirup salajengna nyaeta kenal sareng nganikmati Allah salalamina. Yohanes 17 ayat 3 unggalna. Dupi hirup langgeng teh nyaeta terang ka ama, Allah sajati anu mung hiji sareng kautusan ama Yesus Kristus. Mangga apalkeun ayat-ayat ieu sareng bagikeun ka rencang saderek supados hirup aranjeunna ngalaman parobihan. Yohanes 3 ayat 16. Karena kacida miasihna Allah ka alam dunya nepi kamasihkeun putra tunggalna supaya sakur anu percaya ka anjeunna henteu binasa tapi menang hirup langgeng. Galata pasal 2 ayat 20. Ayeuna anu hirup di jero diri simkuring geus lain simkuring tapi Kristus. Ieu hirup anu keur dilakonan teh hirup rejeng percaya ka Putra Allah anu geus ngurbankeun hirupna ku anjeun ku tina asihna kasimkuring. Hiji Yohanes 5 ayat 13. Bapa nulis ieu teh mere terang yen aranjeun geus meunang hirup langgeng ku percaya ka Putra Allah. Kalimah piwuruh kanggo urang sadayana, agama diciptakeun ku manusia. Hubungan atanapi persekutuan diciptakeun ku Allah. Hatur nuhun saderek sadayana, wilujeng patepang deui sanes waktos. Gusti Yesus ngaberkahan.